Pasal mertelakeun rangkumana alamat i'rab. Kalimat mu'rab aya dua sing regep di i'raban ku harkat jeung ku huruf. Ari anu di i'raban ku harkat aya opat rupa ingetkeun sing tepat. Hiji isim mufrad, dua jama taksir, tilu jama muannas salim sing mikir, opat mudhari anu teu kaantelan naon-naon dina akhirna sing terang. Kabeh ieu ciri rofa'na ku dhammah, kitu deui ciri nasobna ku fathah. Tuluy ciri khofadna oge ku kasro, ciri jazam ku sukun anjeun tong bodo. Anging tilunya jama muannas salim, nasobna ku kasro anjeun masing alim. Nu kaduana isim ghair munsharif, ciri khofadna ku patah masing arif. Katilu fi'il mudhari mu'tal akhir, eta ciri jazmna ku hadaf akhir. Ari kalimah di i'raban ku huruf, aya opat rupa apalkeun panghirup. Tasniyah rejeung jama mudzakkar salim, isim lima fi'il lima cek nu alim. Fi'il lima yaf'alani yaf'aluna taf'alani taf'alina taf'aluna. Tasniyah di ciri rofa'an ku alif, ciri nasab jeung khofadna ku iya gesit. Jama mudzakkar salim rofa ku waw, nasab jeung khofadna ku iya sing timu. Isim lima ciri rofa'na ku waw, nasab ku alif jar ku iya sing tau. Af'alul khamsah ciri rofa ku nun, nasab jeung jazam ciri ku hadzaf nun.